diprogramkeun ka hoyong komo dina ngalaksanakeun amal ibadah. Aya kahayang aya kahoyong dina ibadah mah gampang sarasna bener. Beda jeung aya kahayang jeung masalah dunya. Ibu gaduh sambetan ayeuna hoyong lunas hoyong tah ayeuna cek ibu teh kieu agun ka Gusti abdi teh gaduh sambetan sugan we tuh beres pangaosan ieu sambetan teh lunas moal dan ya da masalah dunia mal kitu lamun masalah akhirat ibu kontan ti Gusti Allah Allah bakal dipasihkeun asal urang leres we murni hatena bener lain ngabohong. Lamun urusan akhirat mah sanes perkara anu bohong ditulun Gusti Allah. Sajalmi anu hoyong mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu biha ma nasya'u liman nuridu. San Allah teh kitu. Lamun dina urusan dunia mah ku Allah teh pasti congcok. Dina urusan dunia mah teu bisa gampangkeun urang leuwih lila nyangan dunia usiana leuwih kudu loba duniana teu bisa kitu. Pas diatur Gusti Allah urang turunan Aden ku loba duniana teu bisa kitu. Dina urusan dunia mah pasti taktoskeun Gusti Allah. Baheula mah ieu jelema teh babu urang. Handapeun urang nabat jadi ayeuna mah jadi salureun dia duniana teh. Terus nangtosan ti Gusti Allah urusan dunia mah urusan Allah teu bisa nangtoskeun cantang teu jamin leuwih luhur ilmuna we beungar teu urusan dunia mah Allah nu ngaturna liman nuridu kersaning Gusti Allah dina urusan dunia mah ngan lamun urusan dunia tingali teh ka handap ulah ningali ka luhur da tos aturan ti Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti alhamdulillah Gusti tadi eta teh syukur. Tapi lamun urang akhirat wa man aradal akhirata wa sa'ala saya aya upaya akhirat mah kudu diusahakeun. Ibu naha teu ditudung tacan sumping hidayah. Nah, jeung hidayah, nuan hidayah tinggal ditiung we daya mana ada. Nah can naik sholat can sumping hidayah cicing wanya mau datang kada aya usaha kahoyong urang dina ngalaksanakeun ibadah